Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng katepang deui sareng abdi Reva dina acara Warta Sunda. Warta anu bade dikapindangkeun nyaeta nini-nini bisa ngalipat gandakeun duit. Rea keneh di antara masyarakat nu percaya ka jalma tukang tipu. Malah ku hayang tereh beungartea nepi ka geus nyingkahkeun logika. RA, nini umur 85 tahun, geus sukses ngabobodohan nu hayang ngalipat gandakeun duit. Kiwari RA warga desa Bangsa Negara, Kecamatan Belitang Madang Raya, Ogan Kemiring, kapaksa kudu ngaringkuk di tahanan Polres Kuningan. RA diduga nipu 8 orang warga desa Cibingbing, Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan, nu ngabalurkeun korban ngarocodan walesan juta rupiah. Kajadian mah poe Minggu 14 November 2012. Dina laporanna sakur korban nyebutkeun yen RA ngajanjikeun bisa ngagandakeun duit. Tapi kituna teh kudu aya syaratna, nyaeta korban kudu masrahkeun duit nu engkena ditukerkeun ku sakarung duit. Tapi saenggeus pasaratan di cumponan, tetelan nu aya dina karung teh lain duit, tapi ukuran daun jambu. Era oge mere beas beureum, paku, uyah jeung kokorongkong tembaga nu pajar aya maotna pikeun kamajuan usaha. Tina eta kejadian, korban keroncodan kurang leuwih 12 juta rupiah. Jumlah sakitu teh salina mangrupa duit 4.000, oge mangrupa emas 20 gram. Kapolres Kuningan AKBP Wahyu Bintono HB SIK ngalewatan Wakapolres Kompol Widihanto Adi Nugroho nyebutkeun yen pelaku kena ku pasal 378 KUHP tumali eta hal pihakna baris terus nalungtik sindikat eta jaringan. Simkuring baris nalungtik sindikat kanggo ngabengekeun ieu kasus. Salian manggil para korban kanggo disuhunkeun keteranganana. Kitu cep Wahyu Bintono ka wartawan. Kiwari pihak Polres Kuningan ngamankeun RA. Kaasuk barang bukti sakarung daun jambu, kokorong tembaga, sebungkus uyah, sabungkus beas beureum, paku, duit, jeung nyen hideung. Rupina mung sakitu. Simkuring Reva, sejak amit mundur amit mungkur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.